pangkeun rencang simkuring sial mohon barang pangkeunnya supados wanoh ibu pilih hoyong nonton atau napi hoyong silaturahmi mohon hoyong dipoto oke segerap deui aya sial mohon mananya oh mohon betul pesan jalan bu sok hadir mohon aya sial mohon betul lain al naon alien cenah lain naon anak lutung iya mamamon tebi-tebi kamari bang kalima lima gobang bang bangkong sekolah desa saban poe baji gur guru paranti ngaput putri kapal udara rag nasirah haji modar siapa haji menang nyobek aneh ngerakeun Gusti teuing mamamon beja nama mamamon karak balik ti Arab karek jual pisan tos umroh lain naon atuh tas dagang suuk di ditu lagu teh lain mamamon oi kelililana mah wing teh ngadaguan angkot di ditu teh lebur mah aya angkot itu mah aya kin onta sia teh lain mamamon ari cuaca di Tasik jeung di Arab sarban teu nya henteu atuh nah henteu di Arab mah panas oh panas ya di Tasik mah tiris jeung ngejenduli dinya ge ning hodhod buktina panas ya ih urang Indonesia pangaji ulin ka Arab nya da ulin jebutna teh lain-lain umroh aya nama ulin ka ditu teh sok marake baju samet lagu semet kain ihram eta teh heuh saking panas teh buktina panas ya uing mah di ditu pangaji hayang udud tara kudu mawa korek ada kumaha nyabut rokok tekotreteun kana batu hurung eta teh rikes kan teh hurung hayang kopi tara kudu ditahur caina dikumahakeun teh nyiu kana panci tunaun na luhur batu asa pahe mamamon lamun mamamon kungsi di Arab lilana meureunnya aya sabaraha taun meureun bisa bahasa Arab lah nya bisa model tuh orang kali ti sambong nya di Rijadul God mun teu salah nu dieu tah ya ragung ngitung bahasa Arabna ti hiji ka opatnya kedua ka lima urang buktikeun tingalikeun nya insya wahidun isnaini salah satun arbaatun homsatun Allah sombong bisa ngitung lebih kalima oke eta karak barudakna lah ayeuna inungna siksa tingalikeun inungna ibu-ibu siapnya Ya. hiji dua tilu ku menangis ikatan cinta itu mah kapan budakna di madrasah inungna mah dina Indosimen set lalajo eta Ya, sinetron bisa mudah barudak bisa cobaan wahidun hiji isnaini dua salasa Rebo kamis Jumaah Sabtu bayaran Minggu Pre Senin asuh deui ane makanan Senin saya teh kana Rebo apaan sarwalin lain sarua tinggal ke mudah barudak saya teh wahidun isnaini salah satun arbaatun homsatun sarua ih mangkaning lamun mamamon bisa ngitung ti hiji nepi ka lima cek babarek torek di bawah umur ka tanah suci lain ka Madinah ka Arab lain ka Madinah sia teh heueuh eta teh kan umroh heueuh umrohna lain ka tanah Mekah tapi ka Madinah manehna heuh Madinah mana Madinah dina Madini urang Gunung Roai sia teh di pijon heueuh da maneh mah ka tanah suci cenah ka mana ka tanah longsor gitu coba erek nu ancang nu gancang 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 wahidun hiji isnaini dua salasa Rebo Kamis Jumaah Sabtu bayaran Minggu Pre Senin asup deui nama era boa ih kapan cek aing sok sing anca geura tuh wahidun hiji isnaini dua salasa maneh mah goblok atuh nah anak yang kebelah da salasa hungkul ge salasa mah pasti Rebo ada gitu ai salasa mah lain salasa hungkul salasatun
Oh poho si atuna keur syuting sia teh. Paingan mana urang aya repoan atuh. Da mamon urang teh teu ujug-ujug gede bener kieu kungsi ngaleman leutik heula marah tadi murang kali anu ngiring pasang giri nom warnai. Nya. Kapan mamogen keur zaman leutik ku indung bapak teh pernah diasupkeun ka sakola anu paling dasar. Disebutna teh sakola naon? Sakola Puat. Naon? Puat budak tadi. Leguk Puat mah kepala sekolahna kitu. PAUD. PAUD, ari PAUD teh pendidikan anak usia dini. Tak geus PAUD teh dituluykeun deui ka sekolah nu luhur. Disebutna teh TKA. TKA. Apa TKA? Apa? Naon? Tukang kayu albisa. Lain tukang kai albisa belokuk TKA teh taman kanak-kanak Al-Qur'an. Tuh disambokeun aya sakolana. Aya. Disebutna teh naon? Madurasa. Naon? Madurasa. Belokuk madurasa mah jamu sia teh. Sakola mah disebutna teh madrasah. Madrasah. Heeh. Da di madrasah urang sok diajar pepeling, urang sok diajar pupujian. Lamun cek ibu-ibu majelis taklimat nu kitu nah sabaraha teh? Ngadonan. Nah, cenah ngadonan atuh. Jika dikur ngagulai adonan atuh. Ya ngadonan mah nyun comro nyun bala-bala eta ngadonan tapi pupujian mah disebutna teh nadoman. Nadoman. Model tadi ketua yayasanana istrina Nya. Ari Tahrim geuning. Oh, satu acanana tepat subuh. Sok kadangu atuh nya ka kota. Sok ka kuping. Kumaha ngadomanana pupujianana? Anak Adam di dunia teh mualilah cul anak cul bapana ancul. Kapan rek salat subuh ngadon ancul-anculan sih? Kapan keur ngompah heula da keur abdas. Oh, ibu kapungkur mah teh aya sanyo, jentik kopa dragon ya. Heeh. Keur ngompah. Bari nagen mamomon keur leutik mah diajar nadoman lain kitu. Kumaha? Aya hiji kurung pinuku japati, japati keluar disada ngok-ngokan. Aya hiji masjid pinuhku ajengan, ajengan keluar ngaoskeun Allahu Akbar. Alim ka ibuna, alim ka putrana, hoyong ka ninina, pados liat digegelna. Legok. Emang nini tina karet ulang. Ulah kitunya mah aya indung bapa lamun nini oh nini yang aki. Aji lamun mah momon adoman baheula keur zaman di Arab bisa. Bisa. Bahasa Arab. Si sok cobaannya. Nyesok. Tes. Nadoman bahasa Arab nuju abdi di Arab. Kasih. Imah baetun jendela subakun mobil datsun kubihun lamun berarti susuhun rambutan tunun mamang abi mamang mut bibi abi bibi Hade kena tungtung laun bahasa Arab bisa teh. abi padami di Arab. Aduh haseum sitrun gitu. Akar India sinitun lobah akan nyungkun. Lain ek nanyakeun sia. Ari mobil leutik teh naon tadi? Datsun. Oh mobil leutik teh? Datsun. Kumaha sia lamun mobil badak? Nyanak awalan tina al. Naon contohna? Aladin. Nah make Aladin. Apa mobil aku? Oh nya mobil. Sok nyanak muatan. Nah bener dah. Oh jadi mobil badak teh? Aladin. Lamun bahasa Arab bubuahan sia. Sami nyanak awalan tina al. Naon contohna? Alpuket. Nah sia make alpuket. Apaan di Arab teh aya alkadu. Oh. Lamun bahasa Arabna sama? Alketip. Lamun kalender? Almenak. Lamun identitas ya? Alamat. Lamun lapangan gede sih? Alun-alun. Balahoman. Lamun toko segala aya sih? Alpamar. Lamun bahasa Arabna pareum listrik. Pareum listrik. Bahasa Arabna aliran. Nah make aliran sih? Apaan di Arab mah teh aya al ngejepret. Oh. Tapi penasaran. Rek nanyakeun bahasa Arabna ngalasuluh. Tapi hayang dikurokeun. Oh iya. Punten kanu nyanak HP supados di kumaha Di paehan heula mohon kada di silent mohon bade kuro mohon. Mari aya Korea. Mohon Di Arab Saudi.
bahasa Arabna ngalah suluk. Mohon. Anu nyanak handphone, anu nyanak radio atau napi TV, kedah di dipayahan heula. lah. Oke, anu nyanak urang kali balita. Kira-kira rewel mah payahan. Ulah sakit lebuka. Yo repehkeun gitu. Sok, makanya lamun sukses bisa bro eta Ya. rek direkam. Asik. Isin ku Bapak Rektor. Sarang isin ku di Jarum Coklat. Sugan we ingetin kana ka uing. Nanti ngolok setia. Sok ya bahasa Arabna ngalah suluk. Asyaulah jeung karena bisi rempag. Mana Pak? Apa Ya, bro? penasaran. So, Nanya teh centama. Bahasa Arabna ngalah suluh. terus Anu ngalana teh ragrag tina tangkal ka handap gejret. Naon sia bahasa Arabna? aya dia mana pertanyaan teh minyak celaka. Makanya tinggalikeun teh dieu mah lalaki nama rakyat kopea. Ibu-ibu nama make jilbab. Aya paribahasa. Nya Istri nama make jilbab mah bakal katingali geulis di batan istri nama make kopea. nya heueuh. Allah kemodan. Nyaho bahasa Arab ngalah suruh terus ragrag mah pasti pae. Ngomong orang Selang Sekar Nya. di dia panggil dina lingkung seni Puspa Praja Komara Leres. bade midangkeun rampak dina ibing kreasi baru anu disebut Jaipongan teh ya. Mangkani aya nama Jaipongan teh boga gelar 3G. Naon ge? 3G. 3G nu kahiji Goyang, goyang, gitak, gitak, jenggel. Asik. Model Saskia Gotik, apa tuh Gotik? Apa Nya, goyang? Goyang itik, model sarua oyik Gotik. Gotik. Goyang nasa eutik. Bener. Ngomong-ngomong nggak ge sarua Gotik. Sarua gotik. Goreng 3 detik. Ulah dibejakeun atuh goreng nama mani. Ya, supaya tanyang kalau kana waktos, Ya. orang sangatkeun heula aya Aya. tarik rampak dina ibing. Mojang, Priangan, Priangan. Wilujeng, Nyakseni.